sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus maot macara almarhum Haji Patin, geus maot macara almarhum RT Jiman, jeung dulur-dulur urang tetangga urang geus moal bisa ibadah deui. Adik kula kemari masyaallah cuman 3 poe, cuman ngeunaheun mah tanda bagusna aya. Ulah kadinya ya Allah cai mataan gade tanda jelema saadah. Saadah teh bahagia ketika sakaratna cai mataan. Kesang di dieu tinggal ya Allah orang keur sakarat yang baca. Langsung deh cekel gugura ditinggalikeun. Bagus pantak sedihna ditinggalkeun datang ka ayeuna ge inget bengaran ka adi. Bungahna tanda saadahna aya. Das beres kadeuleu marah main geus tutupan.